Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayat. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangijeng bunga. Kernu iman, kernu Islam hayang bunga di dua tempat, di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan. Kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah. Pitulung Allah moal sunting lamun ajeuna teu ridho ka urang. Urang moal meunang karidhoan Allah lamun urang teu bisa nancebkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ye pengajian sing kuring moal seueur nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat, modalna nu paling utama tancebkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancebkeun rasa sieun supaya hati-hati hirupna. Ngarah naon make kudu hati-hati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tungul di parud, moal datang di rumpak dek. Ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkeun, ditaliti, ditalungtik heula. Ngan sakali deui moal waspada, mun teu hati-hati, moal hati-hati lamun teu boga kasieun. Kusaha bisa kitu tancebkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti hati-hati, nu hati-hati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita ku geulisna dipilih heula anak saha, turunan saha. Tara ditanya indungna, data jelema nu bijil tina tangkal kelapa. Kabeh ge ti awewe nganu ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe kaasup teu boga bapa, dek usaha ngawalianana. Nah teu meunang awewe nu teu boga bapa dikawin, meunang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapana. Pan loba nu dikawinkeun ku bapa tere, ku bapa kukut. Jinah sapapanjangna. Kudu kumaha tuh ngadeuheus ka kiai diangkat jadi hakim. Ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapa. Lamun resmi datang ke pengadilan, Pak Hakim abdi teu boga bapa. Nu mata ka santri khususna ulah gagabah nyangan pipa panjikaneun. Pilih putra saha. Dek nyangan bisa lakian ge nyai ulah gagabah, dumeh beunghar, dumeh gagah, pinter, kasep. Tanya anak saha, naon agamana. Eta teh ngaranna waspada. Pangna waspada hati-hati, pangna hati-hati gede kasieun. Lain goreng patut jelema nu sieunan teh, nu sieunan nu goreng patut teh, nu panghadeana mah nu boga kasieun. Justru nu boga kasieun bakal timbul sumanget gawe, ruhul jihad, semangat juang. Da bapak tani dagang usaha ngalih rezeki ge pan sieun anakna teu dahar. Di urang aya tentara sieun nagara aya nu ngarebut pan kitu nya. Justru jelema nu boga kasieun bakal datang sumanget berjuang. Nu sieunan nu goreng patut. Karek milih pisalakian ge ditanya, ditalungtik, ditaliti, bener sahadatna osok salat tara. Keur naon nyai gagal boga salaki di dunia ukur sajorela. Dek nyakolakeun anak dipilih mana sakola nu pantes keur anak aing, saha nu mimpin eta sakola. Pan loba sakola swasta ayeuna mah. Da teh saeutik pan anak haji, anak kiai nu sakola di sakola nu agamana beda jeung urang Islam. Leres. Dek masantrenkeun anaknya dipilih pasantren mana nu cocok. Bisi bapak teu bisa nganilai pasantren eta sampurna, cukup bisa ngadidik anak bapak calon pi ulamaeun. Tanyakeun ka kiai nu sejen, abdi bade masantrenkeun anak ka pasantren mana nu cocok pinten-pinten. Naon sababna? Pante saeutik budak balik ti pasantren jadi musuh bapakna. Nya.
Beda paham jeung bapana lumayan mun beda paham dina masalah kuru'iyah. Kumaha mun beda paham dina akidah? Pilih. Dek tani dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah da waspada. Naon nu kira-kira tani bakal efektif? Efektif teh bakal karasa untungna. Dek tani teh dipilih, dek dagang dipilih, dagang naon bapana, kamana ngajualna, ti mana bahan bakuna. Dek tani naon bapana, naon untungna, naon rugina. Kitu. Urang mah kurang waspada, nu geus-geus kurang hati-hati, akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib. Bareto keur galib keur lumrah melak cengkeh kabeh. Akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh. Leres. Usum rame melak cabe kabeh, buruk kabeh. Usum rame melak jeruk kabeh. Dilebok hileun kabeh. Ulah kitu. Jadi tancebkeun rasa sieun ngarah hati-hati, nu hati-hati bakal waspada. Nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara. Ngan ayangan aya sieuna omat lain ku haliah dunya, tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah. Urang angken mangpun keur ngaji bari di pasantren. Urang mah rata-rata sieun keneh ku haliah dunya tinimbang ku Gusti Allah. Urang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangukeunana keur kitu dina danget kieu. Jelema ayeuna sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah. Budak ngora lamun dicarek ceuk Allah ulah ngadahar barang haram, ulah ngadahar aras, ulah mabok, ngalelewean. Ditegor ku panyakit, cek dokter, ulah minum arak sabab anjeun panyakit jantung. Eureun harita keneh. Sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah. Padahal Allah ge nuduhkeun teh kana pibahayaeun ngan dibolekerkeunana ku para ahli. Dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah. Ulah lacur cek Allah teh. Ngalelewean. Teu nurut, dicarek ku panyakit. Lamun ayeuna resep lacur datang panyakit nu can aya ubarna disebut aid. Sieun ku aid mah kabeh. Nu matak pogo jali ngadoa muga-muga nyi aid ulah bakal nyingkah saencana jelema harideung kabeh. Da jelema ayeuna mah sieun keneh ku nyi aid tinimbang ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari kasim kuring aya saya mah sajodo, maklum ka kiai segala datang. Lamun diguguman nu nanyakeun SDSB ge datang. Sajodo nyamperkeun sugan teh dek ngonang ngaji. Lain cen teh dek naon nyai ka dieu bade nyuhunkeun doa. Jauh jelemana teh tong disebut lemburna mah bisi aya barayana. Cen teh jauh-jauh teuing nyar doa ka dieu neungeus eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa. Kumaha ngajawabna? Nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas. Tapi kalau direken pepetasannya ku jelema bodoh. Ari geus kitu abdi ngadeuleuh ka bapa jauh di jugjug alang di teang hoyong doa anu tokcer. Tah eta mah kudu istighfar deui tah mah. Nyebut doa tokcer, nyebut doa matih mah santri teh osok kitu. Fa ieu matih doa teh. Istighfar deui ujang. Lamun nyebut doa matih sarua jeung Allah eleh ku doa. Da Allah mah merena lain eleh ku doa. Sugan cek Allah teh dek dibere euy eta mah nyeureud doana. Da merena Gusti Allah mah lantaran ridho. Oh, kade ulah nyebut doa tokcer. Cente doa naon nyai hayang payu dagang, hayang punah hutang. Sanes, dadaheureun mah teu kirang. Nomor hijina mah abdi teh rumah tangga geus 15 tahun, tapi beuteung hapa wae. Hayang bareuh beuteung. Saha ceng teh nu hapana cek dokter, salaki abdi. Na kunaon atuh nyai bet boga salaki kanu hapa teu neangan nu bener. Minta diserahkeun atuh ari kitu mah. Lumawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh. Ngan kahandapna ulapes. Siga terong meunang ngaleom. Jadi atuh ari kitu mah sing sabar we efek. Bareng jeung salaki nu teu walak kaya teh da hayang gaduh anak, gampang ngukut teh anak batur islamkeun ku nyai. Kumaha ngajawabna teh? Kiai lamun abdi teu gaduh anak, jaga lamun abdi geus kolot geus jompo geus rarempo nasaha nu bade ngurus abdi tah eta mah kawasna kudu sahadat deui tah mah.
Naon sababna ngaleungitkeun Gusti Allah, nasaha nu bade ngurus abdi, nah ka manari Allah.